시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 이제야 사랑을 할 것 같아 Ready or not 가는 거야 나를 믿어 Dalam Boncel. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadaleman. Boncel gawena rapekan jeung getol. Selain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kabisa sarta arang disi di sakolakeun. Atuh puguh we dunungan Boncel, beuki nyaah ka Boncel. Sabab Boncel gampang nginget kana rupa-rupa nu dipiwurukna. Beuki lila, emu Boncel beuki loba jeung Boncel beuki pinter. Antukna, Boncel diangkat jadi dalem. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nya emperkeun ka dalem Boncel. Teu sangka-sangka, aki-aki jeung nini-nini ngaku indung bapana dalem Boncel. Harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalem Boncel. Genep asih ti harita, dalem Boncel katarajang ku panyakit aratel. Sadaya ubar nu aya teu bisa nyageurkeun panyawatna. Dina manahna anjeunna ngangkan nyen pangna ngadak-ngadak teu damang teh karna doraka ka kolotna.